Assalamualaikum, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wayah kieu wilujeng patepang deui sareng simkuring santri gondrong teu puguh dina acara Poksang podcast santri Halo. Atuh wilujeng mudah-mudahan pemirsa nu aya di studio sareng nu aya di rumah pemirsa sadayanya nu ninggal kana ieu dan mudah-mudahan cing kaya dina aya sehat. Amin. Amin. Jangan tong hilap kopi sareng udut ke step. Iya, sekali nonton. Kali khas. Kopi mana kopi? Kopi mana kopi? Kita ya. Gar pokoknya mah. Mang, di mana itu Mang? Sepedanya ini mah. Sepeda dengan suasana baru pengantinnya gitu, studio baru, suasana baru. Di outdoor. Pernah pindah kemarin mah di bumi, enak mah di Obong. Ya. Tapi di luarna. Di luarna, di gudang lah ya mah. Nah, tak backgroundnya nya wayah we karena kieu da emang ieu mah penyimpanan barangnya. Mohon kumaha ya, wangi ayeuna. Mungi ayeuna Mohon. obrolan ayeuna teh naon? Obrolan nama Kongres ayeuna naon nih kongres ayeuna? naonnya? Pokoknya nama usum maut aja mah. Nah. Nya leres eta. Di mana-mana ayeuna teh nya dua orang teh nuju seueur teh namina teh ka papaitahnya. Oh, eta. Lagi banyak kematian di mana-mana karena mungkin kalau menurut dari segi ilmuwan ya, karena ini matahari ini lagi jauh dari bumi. Betul. Jadi keadaan bumi ini tuh lembab. Ya. Jadi ketika yang terbiasa dina dingin mah gitu seperti orang Indonesia gitu nya biasa kan udara tropis kayaknya dinginnya di bawah sekian derajat kan. Nah, jadi eta teh nu teu kuat mah mun hayam deui. Iya. Mah untuk itu hayam teh beula dengan ayam mencekak kan. Narongeng tah. Jadi gitu jalmi oge lamun anu kirang-kirang kiat mah nya geuningan seueur nu pupusnya mudah-mudahan pupus sadayana nya pangitan anu parupus sadayana almarhum atau nabi almarhumah sadayana nya urang-urang doakeun nya mudah-mudahan jeung tampi iman Islamna. Amin. Jangan dicangkeun dalam pakuburanna. Amin. Mudah-mudahan pakuburanna jeung dijantenkeun Allah min riyadil jannah. Amin. Allah. Urang teh aya sedihna aya atohna aya di kumaha ieu teh. Sebut sedihna da geuning nya urang ge rumah pernahnya dikantunkeun ku jalmi di pikacinta teh kumaha nya nyerina teh. Ari atohna teureun-eureun besek unggal puting aya. Ai taheun nya Lain teh pajarkeun teh proyek. Oh my god. Wow. Tah eta rek santri itu. Jul-jul di dieu. Apaan kombes? Nya. Komandan PC. Jadi konser tehnya di tempat anu A, alih ke tempat anu B, di tempat B. Dugi ka sawangi aya dugi ka dua tempat tilu tempat. Mohon eta teh. Mohon nu tahlilan teh nya. Tak seueur we kitu besek mih nepikeun ka boga sakardus. Nah, itu jadi kalinya. Minimal 7 wengi lah makan malam. Tah eta. Tuh, Bang Opi malam. Opi malam kita. Makan paling dina terakhir. Kalau resana aya nama ieu dina wengi ieu aya tamu spesial ya. Spesial. Bisi kabul angkat aja langsung dihadiri ku Mang Rois nya Lurah Santri Ajenganna ieu di Majelis Al-Irtibar Mahmudiyah di Balitongo kalarasan anjeunna dongkap ka dieu alhamdulillah eta. Nya pokona si kabula kabali teh kabula kabali teh. Urang ieu nya urang naon interview sedikit urang wawancara nya da soalna iraha deui da anjeunna mah ieu keur kawenehan da jalmina ieu mah tong ditinggal alitna nya pamirsa sanes abdi mah ageung kieu tapi tetep nu gondrong ge eleh ku kawani mah soalna naon Mang Lebe mah awak leutik
juriknya bisa diajak ngobrol. Nah, eta. ngerinya. Ngeri. Akhirnya mah jurik teh kan babacaan kabur. Ya. Ada anjeunna mah lain babacaan camperkeun ke naon maneh. Buat ka dieu aya naon perluna. Dia diajak ngobrol ke semang eta mah nya. Nah, hayang naon. Kan jumna ge di diam itu digelar lagi kan SAG nya. Iya. Naon tak Sarjana alam gaib kan. Matang jeung pisan. pergaiban teh maneh nama biasa we. Hatam pisan. Hatam pisan. Mata saur pangarsa oge cenah ieu mah rois abadan abada. Gitu. Berarti abadinan jaya selamanya Nah, eta eta. Tergantikan. Naon cenah kamari teh forever. forever For all. Superman is dead. permanisir panggil saat dia mau forever pokoknya malahnya mudah-mudahan gitu. dia kurang doakeunnya rois urang ya anu abadan abada teh mudah-mudahan jangan rois selamanya Nah, eta. cenah mah cing disehatkeun walafiat Amin. mudah-mudahan Orang panggil atuh nya. Nya urang langsung we lah. Kami di dia we. siap ke pemirsa Iya, we, di tengah, iya. minta tepuk tangannya nya aduh biasa kalau aya acan-acan kalau mula urang Nya urang kayak mun panggil. manglabena oh nu ngopi si acan kopina ka dieu mah Mohon sok bios rokona beli teh ieu. nya sok rokona bebas ieu mah ada atuh kan ngaranna ge kongres ngawangkong beres. oh menuju aya ieu alhamdulillah Alhamdulillah ya kesampingan. ieu para istri tata aduh tinggal atuh nuhun ke para pemirsa dianggap heula manglabah supados rada saya alah kena kita kirang monok kawenya tuh alhamdulillahnya rada caketan Siga kita ompel ya. rada caketan Cek. di aya mangga ieu aduh atas saya panggilan tinggal ieu tuh Ya, aduh cenah namanya geder. bisa Naonnya? Kayak gitu sakedap. aduh ngeningan eta picigana mah eta nyuhunkeun ditotok supaya rada kuat Buat naon itu teh? saya ieu pernah pengantin baru teh Ya. kayak pengantin baru Supaya kuat itu. nya pangmantosankeun ku tanaga odam di pengkeris mangis seueur nu ngiringna upami anu di studio tiasa ninggal ka itu pasti ninggal simbang ieu seueur nu ngiringna yang bisa melihat mulai punten tinggal pilih aya anu bade di rukiah we teh ka parois kita lah ieu bagian perrukiahan katanya bagian jeung alam-alam gaib mah jeung ieu ya bagian naon bagian ngaliwat jeung sim kuring eta kan ujung-ujungna teh kan kompes teh nya mana pesek jadi tah masalah pergaiban mangga dihubungi ka nomor telepon anu aya di handap ngintanya kayak dicatatkeun ku ieu na ya, aya IG na aya WhatsApp aya Facebook aya TikTok ya main TikTok deh mah buset deh Kiki aduh Ya, Kiki roisna milenial ya mah. gaul pokoknya mah kayak aya di catat handapnya mangga pada di follow mangga teu nyapir aku karunya atuh geus salir atau salib ieu mudah-mudahan seueur followerna nya kayak jadi artis goib gitu Dingking ayeuna jeung sarengkang ieu sarengkang ujangnya ujang Bustomi gitu kan teh Taros mang. tengah urang taros lah ieu padahal naon ieu teh mang hayang ditaros naon mah naon atuh teu langkung eta mah nya Ya. bade harus naon oge ente emang hayang ditaros naon gitu nya teu langkung narosna gampil abi mah tinggal ngajawab sombong amat. Ya, simpel gitu hukum mang rois teh. saya kaistimewaana parois teh nya jarang ngomong tapi sekali ngomong teu ngeunaheun ruji pokona tapi da eta untuk itu nya lain Mang Rois atuh Nah, gitu. gitu. Ya ieu cerita ieu mah jeung Mang ieu mah da Ya. resepna teh dibawa kana mun cerita ngobrol ieu mah kurang rame. Jadi kita bawa cerita beliau ini dengan masalah pengalaman ketika jadi Ghostbuster. Ya. Atau ya we tentang ceritanya nu ayeuna lah, nu ayeuna terbumi gitu model pandemi atau kumaha lah gitu. Amarik pandemi mah beres. Salieur geus nya ieu mah pandemi geus teu aneh mah. Makasal. Virus mah geus diajak ngobrol kan jeung si ieu wabah teh papangih teh. Ditanya teh ka mana bah? Tuh
ka bawah teh. Balik hadieu cenah manggelis, dari abah kemana? Tuh nya udah teh abah ka bawah teh. Heuleuh. Ya ieu mah nyebut teh rek wa rek abah kaduanana teh abah hungkul. Ya. Rek wa Heuleuh. nya wa nya abah gitu. Ya. Ngaraguat lah. Ya. Sok. Tah jadi ieu mah orang anu teu katempo sumang imah sok diajak ngobrol. Kareung. Nah, mantap kok suasana lagi kudu ada mistis lah. Berarti kemo kudu nyieun konten tentang musiknya. perlobiban nih Pak. Musiknya rada nya. musiknya rada geman gitu. Oke deh editor. Editor punten ke pangeditkeun bagian mun simang keur ngomong latar belakang teh musikna teh serem. Tiga nu Friday the 13th teh atan. Wah aya anjing babau. Anu kitu pokona mah. Ya, siap lah. Pengalaman anu pernah bertarung gitulah jeung anu teu katinggal nya jeung makhluk astral pangitan di mana tah tempatna tah. Berbagi pengalaman, bagaimana resep mun. Pengalaman yang pertama Anu tinu enteng heula. bahasa Sunda itu. Tuh tenan udah Sunda rek. Tinu enteng heula mah. Sunda ya. Tinu enteng heula terus kanu sedang terus kanu berat tadi mana pernah. Nah, pengalamannya ngarukiah lah gitu utawa kebersihan bumi gitu mah. Paling di sekitaran Cimahi lah. Nu enteng-enteng gitu. Pasien pang ahengna gitu Bang tah cerita. Kayak tinu ringan heula, tinu ringan pasien ringan heula. Kunaon tah masalahna eta cenah keluhanana teh? Ya itu masalah diri sendiri, pribadi. Kita seueurana teh kitu mah nya. Pikirannya biasanya pikiran. Terus teh janten kosong terusnya janten gampang katerapan teh gitu. Mata ka para wargi perlu diketahui bahwasannya kita itu jangan terlalu banyak melamun. Cus santri mah tong ngalao lah loba ngalao. Mun loba ngalamun insyaallah nu karitu mah gancang deukeutna teh. Daresepna nengan wadah kosongnya teh. Antisipasina kumaha tah carana supaya misalkan orang yang rada dijauhkan di negara itu teh. Buat tips buat pemirsa. Ya intinya mah harus sholat yang 5 waktu jangan ditinggalkan. Tuh. Tong seueur tinggal gibah we. Nah, eta hese atuh penyakit eta. Nah eta penyakit hati. Nah, Nu katileunya sering we eta we berzikir ka Gusti Allah. Jadi hatena teh kosong. nah, bener. Oh gitu. Terus anu rada berat tah, rada berat. Rada berat ya? Rada berat pernah di mana tah? Berat mah di basar di mana? Oh di ditu Pangandaran. Anu aya perlawananna gitu tah. Pangandaran. Pernah mah ka Pangandaran? Nepi Wah, mantai itu. Parigi. Wih. Kaparigi. Pernah Mantai teu aja Ratu Kidul. Atau wetan kulon gitu-gitulah Lain ieu nglamprahnya ieu jalma ieu aduh bikin kaparigi sagala eta. Ya. Tadi itu. Ayo Ghostbuster mah. Kumaha eta teh kumaha kajadian kumaha? Ngalawan itu. Ya biasa lah ngelawan yang tanpa kelihatan gitu. Nya eta sih Main energi. Oh,